kuring teh budak Sunda bukun hayang ceurik kuring ngali walungan kieu deet baheula walungan teh jango jai urang nepi ka lauk ka tingali meureun tapi ayeuna walungan jadi bak sampah umum nya bak sampah umum ongko pacilingan bebarengan kabeh program pemerintah hiji imah kudu aya Switeng da teh digugu kasolokan we kamar dupatna ka dieu nya jeung ditingali perilaku manusia naon sabaraha bajir teh akibat kelakuan manusia keneh aya runtah duruk anu kebon digali lubangna tutup duruk ayeuna micen keresek teh sabaraha ratus taun ge moal bubuk dialungkeun ka walungan kabayang di dieu wungkul kana 6.000 jelema nginep micen runtah ka dinya kabeh kabayang hayang curi ambek teh walungan teh wahangan teh ambek tah dibere ku aing banjir ceuk asana lebok sia rugi saurang di dieu pemerintah oge termasuk BPPD ya tidak ada untuk melihat keadaan sungai punten deet sakieu biasa dibutuhkeun ka walungan itu wahangan itu dasar katingali nah BPD teu terenyuh hatenya jang geruk atuh teu bisa eueudanana tuh kerahkeun masyarakat sok urang beberengan gotong royong gas ge sanggup sok gas tah manggerukeun bisa nah di sisi lain meureun sesuai dengan prosedur nitana tah kumaha aya digas ge mung langsung disebut naon cenah totohan teuing teh eueuh bimbingan ti khususnya bupati jeung BPD rek kumaha ieu walungan bersih nya rek kumaha walungan isa nyaman bobro nyaman urang nyaliwat bau runtah nya styrofoam di mana-mana plastik di mana-mana nu katinggal bieu sepanjang 100 km dasarna walungan katinggalingan 30 cm